Kenapa mana ti? Aduh, kebenaran aing maneh. Naon kah? Aing ketipu yeuh. Naon? Beri kacamata. Aduh, ya kacamata naon Ti kah? Pak Haji. Wah, itu kacamata baca. Hah? Tuh bisa baca kayaknya aku maneh. Ada pasti mau bisa maca sih Iman nipu bang nanti. Aduh, makanya aing beli mahal teh. Kemana teh? 500.000 bayar tuh sia. Ya, aing ladang marmot oge. Wah, ditipu sama itu Pak Haji. Mau balik. Mau balik sih. Kudu sabar gede. Sabar ya kebotan Aing orang. sabarkeun Pak Haji teh lah. Kumaha nih Kak? Kun, wah aing aduhkeun jelema mah kitu. Tereh panen, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Teu balik Pak Haji. Balik daun karah. Ari Pak Haji cek Pak Haji ieu kamari. Kacamata baca cenah ieu teh Pak Haji. Kacamata baca ya mah. Tapi naha geuning ieu teh Pak Haji, teu bisa maca kacamata teh. Terus dikieu-kieu ge kurang. Ai maneh kumaha ieu teh? Dikumahakeun? Dikieu-kieu kurang teh. Pake, ku siap. Teh, itu pake. Tapi Pak Haji, Ari maneh kumaha? Atuh udah mau bisa baca sorangan.